ngarakeun Nur Hamitan nu taman ngalakon lempang tuh padang pisan sumangga urang rampes kasumbinganana siswa siswi Nur Hamitan. Nah itu sok nyelengser gerak panjang gerak yang sok mana si Mimi. Aduh, coba yang jelas ini mana sih ininya? Sok, ulah nyebut wae ini. Sok, kadia. Kurang sambut incu-incu urang ayeuna ini. Poe ieu karupakeun poe anu sampun ieu. Aduh, incu-incu urang ayeuna. Nu bener sih dia goyangan ini. Ulah nu cukup itu kan wae sok. Ayo sok, sok balik ayeuna. Sok, ayo. Ternyata si Nini bisa goyang nih. Akan diajarkan mulai. Sudah dengan sampai bisa nyambal lungo lainnya. Bendera papayung agung pemendede pambagia di papaku aki lengser di aping kulini lengser di ibingan di gedingan di payungan payung agung haturan anak ing anu garlis haturan anak ing anu karase gerak lalingga gerak kandang makalangan. Payang kemerlang paling kabawa caakannya sakolepat songo pedang sajorelan paredena tinggi laban kokonden mangsana urang bakal paturai. Sobat-sobat sarere pileleyan duh ibu bapak guru rek paturai kacida sedira pileleyan duh kantun wahasna.
sifat anak